Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Ini saya mau makan. Udah gak kuat nih, udah lapar. Jangan lupa sebelum makan itu kita harus berbaca doa selalu. Kita berbaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi man razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo kita langsungkan guys. Makan baraya sadayana semuanya kabeh. Anu jauh nu deket di kampung di kota aya nu di Arab anu di Manado di mana wae nya aya anu di jero Indonesia oge anu di luar Indonesia oge sadayana urang taruang sim kuring bade tuang tuh. Aduh mantap kieu. Kita langsungkan semuanya. Langsungkan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ieu teh aya ieu tuh wortel aya ieu teh kacang tuh yang kolatah wortel latah oke mentah guys tuh kayak tahu segitiga ya mah tuh aya tempe AC aya jengkol. Yuk lah orang langsungkan bismillahirrahmanirrahim. Ngunah makan jengkol. Dahuna kejerot. Wortel mentah. Trong poho minum heula. Ngeunah. Tuh. Batuk guys, aduh. Kasalak seetik. Kurang minum.
Mantap. Sekarang mau banyak rupa temen nasi ya guys. Walaupun hanya makan segini tapi nikmatnya luar biasa, ngeunah pisan nikmat. Orang lanjutkan di tuangna.
Minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring tuangna atos tuh baraya sadayana. Tuangna atos seubeuh aya nama warag kenyang. Tolong ke semuanya dukungannya tonton, like and subscribe ya guys. Sim kuring bade pamit ka sadayana. Urang teh kudu loba sujud syukur kana Maha Agung, tamada kana Maha Kawasa. Urang tos dipaparenan kenikmatan, urang teh bersyukur. Sim kuring ayeuna bade pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah.